Sarung teh geus datang euy, pesenan. Sugan we HD. Waduh. Datang nu kieu deui wae. Apan urang teh ka pamajikan teh pesen teh nu ngepas. Aing aduh. Kumaha di pamajikan urang pamulana teh. Imae naon juga baring kitu aing ningali teh ih. Ampun aing. Iya pi, pesen sarung di dieu teh anu ngepas. Datang nu kieu deui geura pamajikan teh. Asup lieur di dieu mah. Bodoh ari mani. Ya ari sarung mah. Gimana sarung nu ngepas? Kabeh ge lalogor. Nu aya ngepas mah maneh pake tuh daster pamajikan maneh. Wah edan didinya mah pi. Gening kieu usah di jalan teh. Mana kapanasan. Deungeut berminyak deui. Mana cai ngarisan deui penumpang gitu. Kamaran anya. Kebeneran aya si Om Dadan. Bu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji. Ya. Ditinggali teh mending ngalamun hulang-hulang cara rape jadinya teh kunaon? Iya Bu Haji nuju usaha ya teh. Sampingan lah ngojek kanggo nambahan nabung kanggo nikah. Gusti, alhamdulillah ieu. Meni bagja Bu Haji mah ngadanguna oge kasep-kasep ieu meni soleh. Alhamdulillah atuh geus boga pikiran hayang rumah tangga di dinya teh. Mohon gitu Bu Haji. Syukur. Kalah. Bu Haji bade ka mana? Ih, tingali. Ini geus sagala dibawa. Si Api di imah ini geus beak Bu Haji meuli 3 kas beak, 2 kas beak. Endog kabeukina eta teh. Ayeuna teh nya wayahna Bu Haji teh kudu nyiar deui, da geus eueuh pisan. Oh gitu. Lainna aya endog teh di bumi. Eta we peda ninggal si Api pamit moyan. Beteungna gede siga endog gajah. Ini kaduhungnya muji didinya hanas disebut kasep, disebut soleh. Didinya mah bebeakan ngahina salaki Ibu Haji. Lain endog gajah. Adi cek Bu Haji mah buntelan hitut. Gening aya di dieu mah di teu katayangan teh. Nya iya tuh sampai di cenah kala ti payung namanya. Punten iya. Ya, mangga manya. Mangga. Mang Atun? Nuhun. Aduh, meni angkar ibung kieu ieu mah manggul karung. Naon eta eusina? Ieu teh Bu Haja. Siga nu berat kieu. Ngahaja geus ngalah sampe ieu teh Mang Atun teh pan rek nyuguhan urang kota atuh. Oh, rek aya semah Nuhun. orang kota. Nah, habet dibere sampe, lainna dibere kue brownies. Anu terkenal teh geuningan. Nuhun Bu Haji, pan aya urang kota mah panginten tos teh araneheun nu kitu mah janten bosen panginten upami disuguhan kuno karatu mah. Matak Mang Atun ngahaja we teh ngalah sampe di kebun capek-capek oge. Heeh, alus Mang Atun. Da emang kudu dibere makanan khas orang Sunda meh arapaleun orang kota teh nya tong makanan Bandung kota wae belah-belah dieu teh kudu ararapal. Muhun kitu pisan Bu Haji. Kedah kitu da aya urang mapan urang kampungnya. Ih, kan tenan leres atuh. Ngomong-ngomong eta Bu Hajah bade ka mana nih asal tuh saraged kitu geuning. Nyana kantong sagala jiga anu bade rek balanya Bu Rek milu. Ya muhun atuh. Hayu rek milu mah. Bu Haji teh ieu erek kadatangan semah sarua Bu Haji ge semah istimewa. Bu Haji teh rek kadatangan calon besan. Pan anak Bu Haji ge rek kawin. Aduh. Syukur alhamdulillah atuh Bu Hajah. Aduh murang kalih teh nya muhun deet jodona. Muhun ari Mang Atun mah Bu Haji justru ieu teh upami ngadangu anu bade nikah kitu teh sok ngarasa sedih. Gusti, lainna milu bahagia di dinya mah. Kela-kela asa teu kapikiran. Sedih kunaon di dinya teh. Kapan minggu kamari calon Mang Atun mah tuh terus ngabedokeun deui ka Mang Atun teh. Geus putus. Muhun. Jadi ayeuna teh lelengohan deui. Nya muhun teh janten deui wae Mang Atun. Nya atuh bae we lah. Mending ge sorangan. Meh awet duit. Teu loba pengeluaran. Muhun. Ari ku pengeluaran. Ku artos mah irit nama irit wae. Tapi tetep pengeluaran mah seueur Mang Atun mah.
Kabogoh teu boga. Hirup sorangan. Nah, habet nyebut loba pengeluaran. Naon maksudna? Apan Can kaharti. apan sabun Bu Haja gancang seep janten beren Mang Atun teh atuh seueur pengeluaran maklum we Bu Haja namina jomblo atuh. Gusti nu agung. Hanas didengekeun, didinya mah otakna ngeres. Meni sepi kieu nya ieu sore teh tuh. Nungguan barudak ngomongna mah cenah rek kadararieu manehna teh nyaritakeun mah cenah rek mawa jeruk jeung peuyeum ieu teh. Tapi ditungguan nepikeun kaki wari can datang wae teh. Aya si Papa kebeneran aing bawa jeruk Ai kabeneran pisan kan ka dieu atuh. lain geus lila mah didinya ka dieu. Geus puguh kita tadi ieu nu nungguan di dinya teh kan. Tuh hampura urang teh dia teh inget ka didinya deh ka dieu aya jeruk hiji oge di ala ka didinya ieu. Kabeneran dia asak jeruk namis teh. Syukur pisan atuh kan geuning buka jeruk sagala Lain di dinya geus mah. lila dia. Kita tadi Wah puguh cager teh. Alhamdulillah. Syukur atuh cager banyak. Lumayan yeuh, peuyeum geus menang. Ke. Itu si Kisanak dua anak geus ngumpul. Gaya mau ieu jeruk bali euy. Di dieu mah teh elek mawa peuyeum. Waalaikumsalam. Itot. Di dinya mawa jeruk, di dinya mawa. Boga urang wadah ieu belaan di keur dirinya cenah didinya jeruk belaan menta ka pangkos hiji-hijina di ala ku urang da maneh cenah hayang jeruk tiba saya ta. Ya. Ieu peuyeum aing haja mawa. Hebat atuh euy. Nah, aing mah jelema beunghar teu kos mana. Lain ngomong-ngomong aya di didinya ka dieu teh mawa naon. Oh, sia. Sip, kitu carana. Lain resep da kudu puguh ka dieu mah wana tuh urang bawa jeruk ieu sakieu beureum aya di didinya mawa naon ka dieu. Mawa naon? Yeuh, Da dengekeun. kudu puguh. Urang mah jauh di Jujung angang di teang ka dieu rencana rek buka bersama. Nyari emangna di didinya puasa eta. Beuteuh kosong. Si Kisanak. Duh, jalu. Teu sia-sia urang ngurus maneh teh pikeun mimiti ngala anu pikeun ka ayeuna gede. Ayeuna geus alus kieu ya, aduh. Jo, sugana aya nu payu. Kesusah kieu teh. Jo, aya nu meurinya. Kira aku ieu aralus kieu weh nu asepeun mah nya. Beneran aya si Agan euy. Sabarkeun ah. Kan. Geus di mana tot? Lain biasa kang lewat ka dia ningali ke eta aduh nyalalus ieu bong saya teh. Palingan cinte dia di dieu keur nyemprotan kieu teh ti kajauhan teh. Siga ieu atau beki dia teh cinte itu asa beki kaset cinte. Lain kan. Lain we sabaraha tah? Ah, atuh tot tong loba omong sok bae maka itot mah. 300 ge dibikeun ka itot mah bae lah ka batur mah ditawar 500 teh dibikeun. Ieu mah bubuhan ka itot teh bae lah ieu bubuhan ka CS lah ieu mah. Tata anu ieu euy anjir hade pisan ieu mah euy. Tah lamun ieu mah tot wayahna tot ieu mah rada mahal ieu mah tot soalna ieu mah ngalana ge jauh ieu mah urang belaan ka orai tapa ka mana neneangan tangkal ieu tuh bae lah ieu mah ka itot mah leuwihan 100 deui mah tot mun ieu 300 bae ieu mah 450 bae ka itot mah ku batur mah tawar 500 lah. 50. Wah ni oge euy. Tah ieu rada unik euy kan. Ayeuna ieu sabaraha tah? Kela. Naon? Ah ini dinya. Kita tadi nanyakeun ieu sabaraha ieu sabenerna di dinya teh rek meuli rek naon ieu teh. Lain gitu kan. Kurang maresep kabeh kan karario mah. Tapi da anu penting sabenerna mah. Nya ada resep teh kudu puguh ieu nanyakeun sabarahan ieu sabaraha. Geus puguh ieu dimurahkeun ka itot mah nya. Ayeuna nanyakeun nu ieu deui. Ai sabenerna dek nangan bong. Rek nangan naon ka dieu teh? Ai sabenerna mah. Urang teh dek nangan tukang baso ka dieu teh. Astagfirullah.